Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus jago dimana wae ayan. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadedeh kanya Gusti anu maha suci, kurang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Jurang Rong. Ayeuna kantun bagian anu dua nanya amiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Aan Merdeka Pertama Permana di Palihan Bandung. Kangge abahaan ngahaturkeun rewunuhun laksa ketik kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sekaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina Kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subrek kantun subrek heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongeng. Ning hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna lainna naon, mamang masuk bingah itunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Jurang Rong bagian anu kaduana. Kumaha salajengna sor cekopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan tempak dong dong tes. Para wargi sadayana tepikeun ka acara puncak pesta kuara bakti diayakeun rakean wiraprana acan nampa jawaban anu pasti jang naon sabenerna Ki Bagus eta nyalingkuhkeun harta baya pajajaran anu dihasilkeun tina ngumpulkeun pajek atawa upeti. Kusabab kitu hal ieu ngajadikeun katugenah hate maneh. Kitu sababna sanajan rakean wiraprana sasat jadi bawahan Ki Bagus eta, tapi dina emprona mah teu kabireungeuh deukeu. Sawaktu upacara mundai atawa nyaakeun leuwih sifat tahunan tur samemehna aya ritual rakean wiraprana mah cicingna rada anggang teu padeukeut jeung piseta. Samemeh leuwih sipatuhan disaatkeun Prabu Ratu Sakti anu jadi raja hari eta mingpin doa kaasup sanduk-sanduk menta paidin kanu ngageugeuh leuwih sifat tahunan anu mingpin doana mah sebenarna Ki Purohita nyaeta Pandita Agung Karaton. Doa jampe jangjawokan dipetakeun
baribul hasep pupus ngalun kamanggung kaluhur kajomantara kaluhur ke angin-angin kurang leuwih jajampean aki rek-rek turaya anak patutan turunkeun aing nyapang kanan sia Banyumas anu lenggang putih Banyumas anu lenggang herang bumi meneng banyu meneng kusang kilat kum mancorong ratna putih sang ibuh putih undur kusang kilat sakti nya insun sang temit jadinya ingsun sang Seropati sejawidi sanduk-sanduk ngalalau sapulukaneun kunaon ieu pihak karaton Pajajaran samemeh nyaatkeun leuwih sifat tuhanan osok jajampean model kitu sabenerna ari Ki Seropati teh mangrupakeun jin anu ngawasa di eta walungan sakumna pangeusi cai kabeh aya di sahandapeun kakawasaan Ki Seropati sakumna Raja Pajajaran timiti Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi mangrupa raja anu pilih tanding hese diendageun hese diperuhkeun ku sasaha sokomo ngan saukur ku bangsa jin tapi Raja Pajajaran henteu agul henteu sombong henteu umangke henteu kena-kena raja sageunahna nyieun tindakan sanajan saukur ngalalauk di walungan anu geus puguh-puguh sacara nyata aya di sahandapeun wilayah Pajajaran dina perlu lauk keur dahareun mah tetep kudu menta idin kanu kumawasa di eta cai minangka tanda hormat kanu boga kawasa nya Ki Seropati teh anu ngawasa di eta cai lamun geus nembongan jirim Ki Seropati teh wangun awak jalma ngan jangkung jujul jalugjug sakujur awakna pinuh ku sisit jeung sungutna jiga sungut laut umurna kawilang panjang geus jadi pangawasa cai jauh samemeh Pajajaran ngadeg masih keneh jadi pangawasa cai sabada Pajajaran burak malah cek sakaol dina zaman ayeuna oge eta Seropati teh masih keneh aya pacaraman anu teu kungsi dirobah anu geus diatur ku Ki Seropati ieu pacaraman Ki Seropati teh ngalalau sok asal ulah syaraka ulah kokomuan cukup 10 kaneun satuluyna sok ngalauk dipahing ulah ngagunakeun tua ari tua teh racun tah dina zaman Pajajaran ieu pancaran atawa pantrangan ti Ki Seropati teh dijalankeun ku sakumna jalma kaasup ku Raja Pajajaran sorangan komo keur kapentingan upacara resmi mah mundai ukur dicukupkeun satahun sakali dibarengkeun jeung seren taun kuwara bakti sanajan leuwih disaatkeun tapi teu kabeh lauk digunasika lauk laleutik lauk keur endogan teu diala ngalalauk oge lain ngagunakeun tua lain diportas jika zaman kiwari tapi cukup ku disair atawa digogo sanggeus beres upacara ritual nyaatkeun leuwih sipa tahunan kakarak dimimitian mimitina di Palebah girang di Bendung ku Kai Jati golondongan di Palebah hilir walungan di halangan ku sasag jangnahan lauk bisi kabur perlu waktu anu rada lila di kenungguan cai saat sanggeus cai tinggal sabitis deui kakarak jalma-jalma
ting alan curug muda-muda lauk anu segede bitis, malah aya lauk balidra anu segede panto sagarupa. Lauk hari tadi kumpulkeun dibawa ka Pulau Geulis Baranang Siang, tempat karumpulna para gegeden nagara, kaasup para sinatria jeung putri-putri bangsawan. Dina eta kasibukan kabireung aya dua jajaka anu pangrajina bunta bantu naon bae. Nu hiji mah jajakana kasep, nu seorang deui mah setengah kasep setengah kurang kasep. Nu disebut setengah kasep teh kedah kulitna bodas, senajan irungna semu muncugug jiga jambu hair oge. Eta dua pamuda pegetol-getol ngakutan lauk dibawa ke Pulau Geulis Baranang Siang. Jiga nu badami ngakut nate kakumpulan para putri bangsawan anu gareupis. Saha anu bisa ngelem lauk? Cek salah seorang putri Geulis. Jisim abdi cek si jajaka anu rada kasep. Kula oge bisa, cek jajaka anu hiji deui. Nyai mah hayang samarana anu ngeunah sok sanu bisa, cek si Geulis deui. Cung duana ngacung bangun anu embung eleh. Sok naon bae samarana supaya ngeunah? Cek si Geulis tumanya ka jajaka kasep. Tapi si jajaka kasep jadi loba hulang-hulang mikiran parit. Ari samara anu andika naon bae? Ayeuna si Geulis ngareret ka jajaka nu rada kasep, tapi irungna kembung jiga jambu hair teh. Lamun meulem lauk hayang ngeunah mah samarana bawang beureum, bawang bodas, jahe katuncar, gandu ulah seueur teuing, cek si jajaka anu kurang kasep. Ari bumbu cobek kumaha? Cek salah seorang putri. Boh si jajaka kasep, boh si setengah kasep, papada melong ka putri anu cikeneh nyarita. Sorana halon halimku ngan barang netep keretan beungeutna. Putri anu eta mah mungguh jauh leuwih geulis, mungguh jauh leuwih rancun. Irung bangir panon cureuleuk, buukna amis cuan. Aya liang undur-undur dina pipi katuhuna. Lamun imut liang undur-undur teh beuki natra. Nah, ditanya teh ngadon baralam. Cek si Geulis cureuleuk. Kecap teh barang kaluar tina bibir si jaka anu duaan teh. Si irung kembung ngareret ka jaka kasep. Meureun maksudna mah mereka sempetan kabatur pikeun ngajawab. Ngan kusabab si jajaka kasep kalah ngahunten atuh si irung kembung anu kurang kasep membangan. Samara kanggo cobek lauk mah bonteng direndos, dijikeun sareng jahe, teras ngangge suraung, cengek, tarasi Cirebon atanapi petis. Nya sami ti Cirebon, eta Nyimas. Maneh anu irungna muncugug. Nu sagala nyaho ngakungsi buburu di warung sangu gitu, pernah jadi juru masak. Cek si Geulis anu mesen belum lauk anu pangheulana teh. Teu kantos buburu di warung abdi mah Gusti. Panjisim abdi mah urang poncrot gunung. Tuh abdi mah ti Gunung Cakrabuana. Sok neuseup di talaga, laukna dibeuleum, tah disamaran kuno tadi. Asa ngaran maneh? Abdi pun gin non.
eta dua jajaka teh sanggeus ditanya kitu mah laju digarawe deui dua nana pak tiktok nyubadanan pesanan putri gareulis anu duaan teh nu hiji mesen belum lauk biasa nu hiji deui belum laukna hayang dicobek. Si jajaka kase tugasna mersihan lauk jeung nyieun durukan. Si irung kembung mah pak tiktok ngaredosan samar. Rumah sakaula mah kurang dayeuh badag jadi tarami gawe pagawean kalasar euy. Nyaho teu saha ngaran kaula cek si jajaka kase. Si irung kembung gideug bari tetep sibuk ngaredosan samar. Panokeun ngaran kaula teh rakean Wiranala anakna rakean Wiraprana. Cek jajaka nu tetela ngaranna teh rakean Wiranala. Si irung kembung anu ngakukeun ngaran Ginggi mah anggar sibuk karen. Kunaon repeh wae na anjeun nyaho ai rakean teh ngaran naon cek rakean Wiranala. Nya meureun ngaran jelema cek Ginggi sahinasna bari teu melong kanu ngajak nyarita da nyaeta keur sibuk nyieun samara teh. Nya ari ngaran jelema teh mah atuh ngaran jelema eta teh rakean Wiranala semu nyegag da Ginggi bangun teu kabireungeuh reuas sumawona serab ku ngadenge manehna ngakukeun ngaran make kecap rakean. Ieu dengekeun sia teh aya nyarita teh cek rakean Wiranala. Lamun sia yang apal rakean teh gelar menak deuleu disabarangan jalma dileler gelar sarupa kitu ari lain turunan raja mah cek rakean Wiranala. Oh lain sia teh mana teh kudu nyaho. Terus jadi mana teh kudu hormat ka aing geus sia kudu serab ka kaula. Mane mah urang gunung bau lisu anu teu nyakola ari kaula mah urang dayeuh badag tedak menak anu lebeut ku pangawaruh jeung kabisa deuleu. Lamun nya lebeut ku kabisa geuning teu bisa papasakan lauk. Dasar jelema weureuk sia mah. Rakean Wiranala jadi keheul. Tapi Ginggi mah timbang unggut-unggutan malah teu puguh kalah ngindahkeun omongan. Ari putri dua anu gareulis campernik teh sahanya eta teh cek Ginggi. Tuh pan katingali maneh mah kurang gaulna teh deuleu. Malah rakean Wiranala. Tuh mun apa nu saurang kakasihna Nyimas Layang Tingkit putrana Ki Bagus eta. Nu saurang deui kakasihna teh Nyimas Banyak Inten putrina Ki Yogas Citra. Oh ari nu panggeulisna itu sangarana. Bodoh-bodoh oge nyaho kanu geulis mah geuning sia teh. Tuh anu panggeulis nama nyatana Nyimas Banyak Inten deuleu. Nyatana putrana Ki Yogas Citra. Sia cek rakean Wiranala ngalelewe. Nganti miti harita Ginggi jeung rakean Wiranala jadi wawuh sanajan teu nyobat dalit oge. Ginggi anu anyar datang ka dayeuh Pakuan teh milu kana rombongan roda padati di kampung Cae wewengkon Wando. Ku alesan mah hayang buburuh gawe. Padahal tujuan anu utama nama tujuan nu saestuna nya hayang nebeng muruh ka dayeuh Pakuan pikeun neangan para dulur sapagurona. Sabenerna dulur sapagurona kabehna aya opatan. Nu panggedena ngaranna Ki Banaspati, nu kadua ngaranna Ki Bagus Seta, nu katilu ngaranna Ki Ranggaguna,
jeung muka opat ngaranna Kirangga Wisesa dulur sakembar. Ieu teh pangna manehna jauh-jauh ti Wado ka Pakuan eueuh deui kecuali eta teh parentah ti Ki Darma Sungkawa salaku guru kanuraganan. Dina hiji mangsa Ki Darma Sungkawa nyarita ka Gingin. Ya Gingin dewe dita lanjut zia ikeun bumela ka nagara anu komarana mimiti Nyi Roro. Cing bergabung jeung dulur-dulur sia pikeun papada bumela ka nagara. Tapi oma sia ulah sombong, ulah ading. Namun teu perlu deui sia ulah nembongkeun ka bisa. Sabab beuki dituding bodoh ku jalema, sia beuki bebas tina nyieun tindakan moal paditing diberadikeun. Itu amanat di Ki Darma samemeh Gingin datang ka Pakuan. Anu matak basa Gingin gabung kana rombongan anu mawa upeti gede ku Suji Angkara ukur dijadikeun badega, ukur diutah etah dina urusan anu teu penting seperti angkat jingjing bebawaan atawa dititah nyieun papasakan sabot aya di perjalanan. Sabot milu karena eta rombongan loba pengalaman anu kapeti ku Gingin. Salah sahijina nyaeta jadi apal karena karakter Suji Angkara. Cenah eta Suji Angkara teh mangrupakeun jajaka gandang ngakuna anak Ki Bagus eta nya lanceuk sapagurona Ginggi ti Ponclot Cakrabuana man hanjaka paripolahna teu picontoeun. Anu paling pikaijieun Ginggi mah Suji Angkara teh babari kagegeloan ku awewe. Lamun beus bogoh ka hiji awewe erek wanoja jakekan rek anu geus boga salaki kumanehna bakal digoda digoromel daek syukur teu daek nya dipaksa pirusa digadabah kahormatanana. Naha lamun tulus panggih jeung Ki Bagus eta talajak goreng Suji Angkara bakal dilaporkeun atawa moal ku Ginggi can kapikir ku Ginggi. Anu dipikirkeun ku Ginggi mah manehna hayang leuwih apal kana kayaan Pajajaran kiwari kumaha. Hartina nalungtik ku seur dayeuh Pajajaran anu katelahna Pakuan teh jadi bagian anu penting pikeun manehna sabab eta jadi amanat ti guruna. Manehna hayang nyaho kayaan dayeuh Pakuan kaasup kayaan kahirupan politikna. Ki Darma nu jadi guruna nitah dirina pikeun Darma punten nitah dirina pikeun ngagabung ka para lanceuk sapagurona. Salah sahijina nyaeta manehna kudu nyampeurkeun ka Ki Bagus eta salaku salah saurang pangagung ti Pajajaran. Ki Bagus eta teh salah sahiji murid Ki Darma anu ditugaskeun ngajaga karegejegan Pajajaran. Ceuk Ki Darma Pajajaran teh keur dikepung ku musuh ti luar jeung musuh ti jero. Musuh ti luar nyaeta Banten jeung Cirebon anu teu boleh ngintip-ngintip malar Pajajaran hancur. Ari musuh ti jero nyaeta para pangagung di Pajajaran anu baroga ambisi hayang ngarebut kakawasan. Pajah Prabu Ratu Sakti teh dina nyangking kapamimpinanana kurang wijaksana teu bisa nyekal keadilan piraku mertahankeun kakawasanana sakur anu muji-muji kadirina bakal dibenum dibere pangkat sabalikna anu lobang ngiritik kana kawijaksanaanana
bakal dihukum dianggap wangkelang anu baruntak ka negara. Tah Ki Darma teh baheulana urut perwira anggota pasukan bala mati raja, tapi dirina loba ngabantah karena kebijakan Prabu Ratu Sakti. Ki Darma teu satuju raja haban wae naikeun pajak jeung upeti, sabab hal eta bakal nyangsarakeun rahaya. Memang geus kajadian ku ayana kawijakan Prabu Ratu Sakti loba wilayah Pajajaran anu baruntak atawa milih mindahkeun kasatiaan ka Cirebon jeung ka Banten. Ki Darma kusabab ngritik seperti kitu dianggapna saengko jeung kelompok anu baruntak, belah dianggap saengko jeung musuh di luar seperti Banten jeung Cirebon. Nyembalu karena Ki Darma dibeberi pikeun dicangkalak, malah mun bisa mah rek diperenan nyawana. Ngan anu ginggi can ngarti teh naha ari Ki Bagus eta mah asup ka wilayah puseur dayeuh teh kalaka sukses jadi pangagung Pakuan, malah jadi pangagungna oge mancen tugas salaku pajabat tukang ngurus pajak negara anu katelahna muhara teh. Hal ieu jadi kapanasaran keur ginggi jeung kudu ditalungti. Dirina bakal babari asup ka lingkungan Ki Bagus eta sabab dibawa ku Suji Angkara. Ginggi bakal nyieun rencana kumaha carana digawe dipasanggrahan Bagus eta, tapi bari teu kudu balaka yen manehna teh masih muridna Ki Darma. Ku cara kitu Ginggi bakal ngarasa laluasa dina nyieun panalungtikan ka Ki Bagus eta. Lamun mah disebut kawawuhan di dedangat ieu anu dipiwanoh di Pakuan teh kakara-karakean Wiranala ku Ginggi teh. Anu disebut kawawuhan teh lain nyoba, sabab itu mah teu ngarasa satata jeung manehna. Ginggi mah dianggap jalma ti kelompok cacah kuricakan. Ari rakean Wiranala mah nempatkeun dirina salaku kulawarga menak Pajajaran. Cenah anu ngaranna make embel-embel rakean mah hartina boga getih langsung jeung Raja Pajajaran. Tapi jeung raja anu mana rakean Wiranala teu bisa ngajelaskeun. Nya pokona mah aya teureum turunan raja lah. Setiap jalma anu make ngaran rakean teh cek rakean Wiranala ngajelaskeun. Lah masih diterangkeun oge da maneh mah moal ngarti ya Ginggi. Cek rakean Wiranala deui. Ku Ginggi mah dipake bahan panulungtikan eta teh. Rakean Wiranala teh anakna rakean Wiraprana, hiji menak pertengahan nu aya di Pakuan. Maksud menak pertengahan teh luhur henteu handap henteu. Di Pakuan henteu boga pangkat anu luhur ngan katembong deukeut jeung raja. Bisa jadi Wiraprana dipikanya ku raja tur diaku dulur sanajan teu nyaho pancakakina ti mana. Tapi bisa jadi Wiraprana bisa titip diri sang badan mihapekeun nasib kanu keur kumawasa ucara nurut karena sagala kahayang Prabu Ratu Sakti. Rakean Wiranala anu nerangkeun mah pajah bapana teh jadi jalma kapercayaan raja sabab boga talajak anu hade jeung jujur dina enggoni ngalaksanakeun sagala tugas kanagaraan. Tah ayeuna ku Kanjeng Prabu Bapak kula keur diutus jadi telik sandi anu kudu ngawaskeun sagarupa kagiatan anu dipilampak ku Ki Bagus eta. Cek rakean Wiranala ngajelaskeun. Nah hiji pajabat negara make kudu ditalungtik jeung diawaskeun. Ginggi tumanya bari mersihan awak
beri mersian awak kuda milikna Suji Angkara. Tapi nalika keur kitu atuh ari ujug-ujug waktosna kabujeng wadia balad dongeng Ki Agus Jagung atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh kukitu kukieuna mamang saja amit mungkur amit mundur dipayuneun para wargi sadayana. Ayo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.